Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para kiai nu sepuhna nu anomna sing sarehat panjang umurna, panitia penyelenggara, ibu-ibu sadayana nu hadir, mudah-mudahan ye dulur kula kabehan dibere panjang umur, dibere rezeki nu mahmur, dibere anak incu boga milik nasala lubur, dibere ku Allah bisa zarah ka Baitullah, ka Madinah, ka makam Rasul, yang mudah-mudahan mun akhir hayat husnul khotimah ya Rabbal. Kangjeng Nabi teh nabi terakhir dina sakabeh nu diangkat jadi nabi jumlahna 124.000. Nabi Muhammad nabi terakhir, rasul terakhir, moal aya deui nabi saparantosna Kangjeng Nabi Muhammad. Dilahirkan dinten Senin kaping 12 sasi Rabiul Awal tahun gajah Masehina 571 Masehi. Ya, urang di bulan Rabiul Awal ieu ngagungkeun lahirna Kangjeng Nabi nu harapanana di akhirat hayang menang tutulung ti Kangjeng. Bo, assalamualaikum. Apakah kamu ngadenge? Kamu sudah tunduh ya? Aku juga sama. Tapi lantaran orang hayang menang syafaat wayahna be, meureun saputing mah urang mata malototnya. Kuat datang ka isuk, moal balik moal. Atuh urang dieu neuk balik ka mana? Cenah Haji Fudali pan sok salat urang. Pan sok puasa urang. Ari salat urang nu mana nu diandelkeun nu bisa nganterkeun ka sorga, ja salat urang mah salat selebeu. Pan salatna salat selebeu, awak mah di sajadah hatena mah kakalayang kakala. Akur teh. Eta keur salat Allahu Akbar, brung, wah paket datang tah. Aya nu kitu? Siapakah orangnya? Oh kamu. Aku nggak tahu kalau di sini ada kamu. Ih, geus kolot kecan bisa ieu mantang hate ka Allah tacan. Riweuh ku dunia pabelit ku sawah, pabelit ku pagawean, pabelit ku bang emok. Ai sugan kula tah di Tangerang hungkul tah bang emok horeng ka dieu ge aya. Laju nu sok nginjemna aya. Di manakah mereka berada? Salat nage urang mah sembrono syarat rukun nage tecumpon secara sempurna. Salat nage acak-acakan, tapi urang sanajan salat nalalawara urang hayang ka sorga mun ngandelkeun salat urang tangeh keneh urang mah aya Rasul. Alhamdulillah Rasul bakal nyapaatan tah syafaat ieu nu ku urang diarep-arep. Salat makos urang salat asal-asalan, laju sodakoh ge mana jariah urang, mana sodakoh urang, masjid mana nu aya banda urangan je teu aya. Bo, assalamualaikum. Teruskeun ieu. Laju kula ngendong meunang. Ya enggak lah, aku harus pulang. Mamah menunggu di rumah. Ya. Lamun cenah eta meuli handphone mah 5 juta teu nawar deui. Heuy, meuli skincare jeung ngadangdanan banget ambek glowing.
glowing eta bahasa Jerman, bahasa Inggris na kulinyar. Wani 1 juta, wani 500.000 meli obat jeung beungeut, tapi lamun jariah jeung majlis urang sok ngaji jeung masjid urang sok salat, kira-kira mun aya kardus muter jariah jeung pesantren di kantong di dompet aya duit 100.000, aya duit 50.000, aya duit 20.000, aya duit 10.000, aya duit 5.000, aya duit 2.000. Jawab ku dulur kula urang dia, kuabehan jawab, kira-kira nu bakal keluar sabaraha? Nu bedah sabaraha? Hah? Sabaraha? Laju hayang ka sorga. Dua. Sakali deui 2. Hayang ka sorga. Jalan mana buat 2.000 eta? Ngandelkeun salat tadi kan kos kitu, ngandelkeun jariah tadi kan 2.000. Naon deui ieu andelkeunan urang hayang nganterkeun diri ka sorga. Tapi katingalina di dieu mah alhamdulillah awewena sadayana awewe soleha. Doang nu heueuh amin namanya. Jaga reulis ieu dulur kula mah jeung urang deui lain deung-deungan. Daek ngaku dulur ka kula. Minta duit. Kulantaran dulur ieu ulah dianggap cohag. Kadulur mah kabeh ge eueuh batas. Ngomong teh eueuh batas, ku deudeuh ku nyaah. Ngabejaan teh eueuh batas, kulantaran urang bakal bareng deui lain di dunia bae kabeh bakal ka sorga. Ya Rabbal. Bo sing solehahnya awewe disebut solehah teh hiji taat ka Allah jeung ka Rasulullah. Kadua taat ka salakina, nurut ka salakina salama parentah salaki teu duraka ka Allah. Bo nu katilu ieu nu berat, bejakeun ta ulah? Bejakeun bae. Moal marah kana kula moal. Kabehan ye ikrar heula awewe bejakeun ta ulah? Lamun awewe hayang disebut soleha, nu katiluna kudu ngizinan nyandung ka salaki. Endek moal. Moal endek. Endek. Moal. Kekeuhnya kekeuh. Tetap kami makajen teu disebut solehah ge. Nu penting kau suamiku selalu berada di sampingku. Iya, dicandung mah moal daek, dicandung mah ngidinan moal. Kabehan ge jawab ngidinan moal. Jasa laki geus kolot teu nyandung diizinan moal. Jadi imah ge tilaku kumaha aja paling icul angeuk doang. Eta diizinan moal. Keukeuh bae moal. Kumaha mun kieu cak salakina, nok kade geulis, kade pamajikan ka kanu geulis, ya duit saminggu 5 juta, berarti lamun sabulan 20 juta, tah 20 juta sabulan jeung maneh, tapi kakak izinan nyandung, diizinan moal, duitnya dicokot moal. Ya Allah, orang jurig duit aya di dieu nya. Cak ibu-ibu Haji Fudali ulah kitu, lalaki teh nyaho resiko dapur walaupun sok mere duit kadang-kadang sering kurang. Balanja mah 100.000 dibere mah 50.000. Ieu kami awewe teh lain jurig duit, tapi horeng kabeh ge butuh duit. Solehah teh hatena nyantel ka Allah. Solehah teh hatena teh nyantel ka Rasulullah. Anu nyantel ka Allah jeung ka Rasul moal ninggalkeun nu 5, moal ninggalkeun Ramadan, moal doraka ka salaki. Nu nyantel ka Rasul manehna beurang jeung peuting anu aya dipake ka cinta di dalam hatinya hanyalah sang baginda Nabi besar Muhammad. Coba pikiranku urangnya, Masya Allah, urang karak muludan doa gengges bunga, atuh komong ke kapanggih jeung nu di muludanan. Maka karak tunduh satik mah paksakeun bae kajen diukna bari miring ge doang eta tah.
nya dek nya sakali-kali nonggeng gitu kan. Beres murut nyeri cangkeng kajen gitu kan. Can sakumaha namanya mak datang. Masya Allah sehari ini mak bunga ieu kula ka penak jeung emak jeung kabehan baraya mudah-mudahan be ieu kula kabeh di dieu didoakeun ku urang dieu jadi pulang mawa doa duit pan tadi geus ngomong didoakeun dasar mata duitan kabeh ieu mah Allah duit bae duit euy bo coba nu kolot kos urang pikiran geura ka akhiratkeun. Naon? Je, cenah mamang matani, tanina jeung akhirat jeung ibadah. Mamang macana dagang, nu bener dagangna ulah sok ngurangan timbangan, ijab qabulan, laju niatan jeung ibadah. Saya kan di kantor, silahkan. Inna sa'yakum lasyatta. Allah mereka hirupan ka urang teh beda-beda atuh jadi kiai kabeh mah atuh kumaha neuk sanu ngarapihan jembatan. Jadi camat kabeh kumaha atuh neuk saha ieu hadirin hadirat rahimakumullah anu di camatan kumanehna ieu kabeh genang Allah matakan ge diniatan ka Allah pakai ibadah pejabat nu bener ngajabatna nu adil jeung Allah laju pedagang nu bener dagangna nu jujur ulah ngurangan timbangan karena Allah laju urang rumah tangga karena Allah suring elingan neng gelis enon ieu kakak penting dek balajar tahajud ieu mohon ka ieu kakak sok keblukan sarena nya ka ieu neuk masang alarm handphone jadul sasadana titit gitu kan titit handphone baheula kan gitu kan dipasang ku manehna jam 3 titit dipasang jam 3 laju diteundeun digigireun manehna jam 3 teh sasada manehna macan hudang pamajikanna hudang handphonena titit-tititan cak pamajikanna kak hudang titit hudang begitu hudang manehna blak hees deui begitu hees dihudangkeun deui ku pamajikanna ka geurah hudang eta handphone sawarana titit-tititan tititna hudang isuk pageto salaki nu hudang pamajikan sare neng gelis gitu ngahudangkeun pamajikan teh ulah sok gandeng nyebunya ieu awewe teh capeun dimulai bentak sampai ka peureum ngurusan anak ti penting nyusuan anak tas anakna deui bapana men bapana bae tapi gitu oge sih tengah penting budak cerik indungna mah paham ieu budak hayang nyusu matana peureum leungeunna ngarogoh anakna disusuan anakna seubeuh pohon teu ditutupeun deui atuh bapana lilir cak bapana atuh pamajikan nama sare ieu nya ngan kieu we cak pan anak aing huntuna galede amat ieu ya hudang neng hayu urang ka Allah sakamampuna karak belajar diuk bae lah ngajengklok-jengklok ge isuk peuting hudang deui karak wudu doang isuk peuting hudang deui mulai Allahu akbar nya ngarup ngetan salatna ge salah mah tapi seakan-akan ibadah itu menjadi satu aktivitas yang tidak terkurung oleh ruang dan waktu lamun sekedar ruang waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tapi lamun tidak terkurung oleh ruang waktu horeng bari nyeuseuh ge eling bae ke Allah deuk dahar ge ibadah bae daharna eling ke Allah sanajan teu dahar barang mubah deuk dahar mangga teu dahar mangga dahar teu diganjar teu dahar moal disiksa berarti mubah ngaranna tapi lamun deuk daharna bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina
di dahar ku urang sangu diniatan di hati, ya Allah ieu abdi dahar jeung bekal ibadah ka Gusti, jadi ibadah daharna. Alhamdulillah beres dahar teh alhamdulillah jadi ibadah tina teurap. Laju nginum manehna muka tutup bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Iya dina cai diniatan ku urang nu asup ka awak urang, ya Allah abdi teh ieu nginum niat jeung ibadah ka Gusti, nginum jadi ganjaran, dahar jadi ganjaran. Laju tas dahar kieu nanyakeun ka pamajikanna, "Neng, emang ieu putih doang ai kopina?" "Eueuh kitu kopi gitu." Tah. Kopi nanyakeun kopi kitu nya. Atuh geura ka ditu sing calakan atuh nya. Ah, Masya Allah, kopina aya neng, kopina aya. Pan kakak yang ngopi sagala, iya kakak kan gendek nek ilu pangaosan ieu jamiahan rutinan sok rada tunduh, lamun nginum kopi mah sok seger. Eta ngopina jeung ngaji, ngopina ibadah daharna, nginumna ge nyusuna. Naon itu jadi ibadah? Heuh, nu ka mana ieu? Eta tah anak ua. Kunaon gitu? Kacelakaan cenah di jalan, manehna kuari aya dirompok kita di dokter. Hayu ka ditu, deuk ngalayat nu gering ibadah. Hebat teh. Kunaon urang sok poho bae? Dahar teh nafsu sehingga dina kadaharan eueuh nu boga nilai ibadah. Minum teh nafsu sehingga dina cai anu sakitu indahna tidak ada nilai ibadah. Oleh karenanya mulai ayeuna ye malam Jumat kumaha carana? Baju nanu dipake supaya jadi ibadah, peci nanu dipake supaya jadi ibadah, jilbab nanu dipake supaya jadi ibadah, duit nu aya supaya jadi ibadah. Salah satu bentuk ibadah tina duit, tina waktu, tina tenaga, tina pikiran, tina tunduh nu diperangan. Penting ieu sebab urang keur ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Yakin ieu teh ibadah. Amin ya rabbal. Diuk be la ilaha illallah. Batur mah nempana diuk, tapi urang nu boga la ilaha illallah ibadah bari diuk. Nungguan kopi diuk bedik alci. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi jami'il ma'asi wa dzunub. Angel amat ieu kopi. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi jami'il ma'asi wa dzunub. Jannatan kene bae. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Karak meuli meureun kopina. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Ulas kopi rentengan tiapal api teu ngeunah sama. Jadi ibadah naon ge, Bu? Bu, nungguan kopi ibadah. Indah teh hirup. Indah teh hirup. Mata kula paseh bae jeung salaki ciptakan nuansa ibadah. Lamun salaki marah, ibu senyum. Tah ieu jelemana horeng. Mun ibu nu marah, salaki wayahna tenangkeun ta pamajikan. Karena provokasi setan bisa lewat pamajikan kecil bisa jadi perpecahan. Bahkan teu saeutik gara-gara sayur keasinan jatuh talak salaki ka pamajikan. Aya nu kitu. Ibu-ibu, lamun salaki nanya ke ibu, "Neng, ari sangu enggeus asak sabarata?" Jawab bae kieu, "Hampura ka tacan." Cakep. Hampura ka tacan opat. Cakep. Moal pasehan. Iya masalah nanya, "Neng, ari sangu enggeus asak?" Eta pamajikanna, "Buari malotot matana, kadang-kadang puputihan hidung kabeh." Ngeunah beuteung lalaki pulang ti mamana tinggal gegares bae. Kami mah capek teh isuk nyusuhan, kukumbang, ngepel, mandian budak.
Yung ngepel teureun kotok hanjati ngising bola di jasen na ubin. Atunduk naon salaki hayang dahar katai-tai kotok di babawa. Setan makin datang keplok tangan cak setan iya laju salakina pandi yang ngomong gitu aing hayang dahar capek pulang gawe lain bener dia ngajawab malah doang gitu mulai enak jatuh talak aing kana dia atuh gobrak bae talak hiji jatuh kopi atuh pantah gede ge dulur atuh jeung dulur mau ulah asa-asa hayang ngopi hayang nyusu atuh berarti tinggal mawa susuna hiji deui gitu. Insyaallah cak setan teh terus genta pamajikan dia ku dia carekan setan maresepun hei ka para lalaki lamun urang keur beda pendapat jeung pamajikan jaga ieu bibir jaga ieu lesan ulah mudah ngaluarkeun kata-kata nu nyababkeun jatohna tolak tolak teh aya dua hiji aya soreh kadua aya kinayah tolak anu soreh jelas-jelas talak poing dia jatuh niat teu niat jatuh dicerai poing dia jatuh niat teu niat jatuh we Haji Budoli teu jatuh meureun jeung keur pasea di mana nalak lain keur pasea lamun kieu mah ya geus pulang dia kayak makolot dia kinayah tah lamun di hate niat nalak jatuh lamun henteu untung ge aya anak alhamdulillah sok terjadi tah cerai aya anak pasea pamajikan jeung salaki dorna haram jadah dia cak salakina jak pamajikanna dia ge jadah haram jak pamajikan aing mah tibaheula ge teu hayang kana dia cak pamajikanna lah ulah diudag-udag ku kakak ulah mah geus boga calon tukang ragaji aing geus boga calon bohong kakak ieu mah tak kula dae kakak dipelet kula mah ku kakak ngacape-cape beuteng aing melet dia bikang kos dia mah sapoe ge 7 ditiir meunang aing ibu nyerita di kitu geuna teh hanya tisu yang jadi teman kakak mah tega ku hari ngomong gitu kula ieu datang ka ieu sebenarnya mah di hati can timbul cinta ka kakak berarti kula selama ieu rumah tangga can sadar atuh dia teh anjing aing mun eueuh anak poing dia tah aya anak alhamdulillah terus dari itu dia yuk orang rumah tangga asal geus teu endah hayo geus urang tanyaan anak bae dia nak ilu kana saha kana ibu bae kana bapak mah sieun geus ka ditu ibu dia ieu nu kadua jeung ibu bae lah jeung bapak mah teu bisa nyusu geus ka ditu dia ka ditu jeung ibu dia nu katilu dak ilu jeung saha kasep jeung ibu geus dari jeung ibu dia ka ditu aing nuturkeun cenah. Jadi tante tak cerai ayah anak ketika seorang suami beda pendapat atau dinasehatan ku pamajikan manehna langsung muringkak marah kudu nyadar salaki urang manenden cimani ku nafsu pamajikan narimana ku kewajiban berarti dina rejeung bae ge pamajikan mah geus meunang ganjaran sabab manehna teh kadang keur capek kadang kerieur tapi lantaran sieun ku agama pan diwajibkeun ngalayanan selama bersih tina haid selama teu keur nipas keur cager awak tidak ada alasan nolak kahayang salaki pasrah manehna lantaran ngalaksanakeun kawa diganjar pamajikan salaki manendeunkeun nafsu dina cai mani aya nafsu ai pamajikan mah kawajiban lajutan nu oe-oean salah kita pamajikan nempo seueuheun kumbaheun nempo duit salaki nyahoan teu tah ibu sok enak atunya aja katempok tapi teu ngarasakeun pan manehna mah nya mungkin gede bulan kandungan mungkin gede ibu lamun keur-keureuneuh nu gede naonna calanana bu calana ya beuteung ge diwadahan ku calana pan
Lamun lahir kan budak calanana bagus keneh dipake di Italian make karet hareup. Begitu dijerobeuteung orok usik ibu lelah nyahoeun teu salaki. Ngarasaeun teu. Teu kadang-kadang orok sok nendang cenanya. Sok aya nendangan gitu. Nendang ke lahir tanya kunaon keur dijerobeuteung nendang. Lain nendang ibu Bu, nendang orai kadut sok asup cenah. Parawan cicing moal ngarti maneh mah moal geus. Ngalahir nyeri. Ibunda Aminah ngalahirkeun Rasul teu nyerieun, teu aya cai pamepes, teu aya getih nipas, teu aya. Ibu mapan yang ngalahir, Allahu Akbar, merekat ranjang besi dicekelak. Merekat. Mata muncilak. Ngalahir nyeri tanta. Kunaon reuneuh bae? Eta salaki mah keur ngalepus bae ngarokok. Hai para suami, benih yang kita tanamkan kemudian ditenden di rahim kapanggih ke jeung antara sel telur jeung opum ku Allah dijadikan anak urang teu ngarasakeun pamajikan teh cangkengan panas, pamajikan teh beuteungna nyeri, pamajikan teh utah bae, pamajikan teh puyeng bae, bari reuneuh, bari gagawe, bari nyeuseuh, bari kukumbah. Tapi kadang-kadang salaki pamajikan keur gede beuteung manehna mah nganjang bae nganjang. Aya salaki nu kitu. Kaca pituwar manuk apung ngambang bae salaki. Eta pamajikan geus bermacam-macam perasaan tapi tetap ngalakonan pagawean, bari kukumbah, bari nyeusuhan, nyeuseun nagipan teu bisa kos normal biasa, diuk dina jojongklok teh, jebutung gede pan, ieu tut, prek tut, atuh pendek lahir mah hidut bae. Hah? Telok itu telok. Oh, pantesan. Kiih bae. Oh, telok deui. Ai ieu jelema tah lainnya. Laju tas lahiran teh mannya, komo zaman baheula can aya bidan can aya obat. Eta bobogaan ibu-ibu palawangan tas ngaluarkeun orok, ngagararayot sagede-gede cecendet. Bisa gede-gede cecendet. Anu sagede anggur kieu ieu. Eta lamun hayang kempes kudu marud jahe dipopolkeun. Nyaho laju diukna kudu ngajojor bae sukuna mun miring kena eta menyon ban. Coba pikir salaki teu nyahoeun pamajikan ngahujud. Mitoha nu nungkulan salaki mah ngomongna teu kuat kakak mah nempona. Teu kuat. Tinggal mitoha bae geus nok sing sabar. Dereh kaluar tah. Aya nok hembatkeun hembat. Tah kaluar koneng nok sama cenah. Mitoha geus kieu-kieu ja kurang deuleu geus golot kieu, lampuna lampu tempel make urut kaleng susu. Palitna topo di dapur, wadah palitna urut pentil sapeda. Bener, Bu? Eta ngalahir, orok macan keluar, liang irung we hararidem. Silalatu asup kabeh ka liang irung. Cak mitoha teh nu awewe geura heutik deui tereh kaluar tah. Oncu mah buukna gomplok amat. Wajar buuk orok horeng buuk nu ngalahir teh mah teh. Salaki nyahoeun teu ngaheujeun nyeri. Henteu. Salaki nyahoeun tanto eta ngaluarkeun orok nu terakhir brol nyeri henteu. Nyusuan pertama dadara nyeri kadang-kadang borok salaki tidak tahu. Anak diurusan, anak dihuapan, anak dipandian, anak diobehan, istri kita yang luar biasa. Maka wahai para suami, kita semua ini dilahirkan dari seorang perempuan. Perempuan itu adalah istri kita adalah seorang perempuan, ibu kita pun perempuan. Oleh karenanya wahai laki-laki, jangan sekali-kali kau menyakiti hati perempuan. Hidup perempuan, hidup awewe, angkat lengan abu, hidup perempuan. Hidup perempuan. Lamun aya lalaki nganya nyeri pamajikana sarua jeung nganya nyeri kolot.
Nah, ayah salaki nusok nyeri. Oh berarti jamaah korban kabeh. Ya Allah. Bu, iya make baju, tinggal make nu nyeuseuhna pamajikan, nu ngagilesna pama, nu ngajembrengkeuna, nu ngajahitan nu ngangkatana ge pamajikan, nu nyetrika, nu makena ngeunaheun kan. Ngeunaheun salaki ngeunaheunnya. Teu nyaho nyeuseum, teu nyaho ngajembrengkeun baju, teu nyaho nyetrika, nyahona make. Giliran rek make eueuh bae geus mulai tah. Mana sih baju nu eta? Pan kakak kamari geus ngomong eta nu dipake poe ieu. Hei, cak mamanya ngampura aja kamari ngurusan budak teh. Budak baju pisakeun. Padahal mah ya Allah yang sesungguhnya wahai para suami, nu wajib nyetrika salaki, nu wajib nyeseh salaki, nu wajib masak salaki, nu wajib nyiar beasna salaki, nu wajib ngagoreng lauk salaki, nu wajib nyayur salaki, nu wajib ngubah piring salaki, nu ngubah gelas salaki, nu ngepel rompok salaki, nu nyapuan salaki, nu mandian anak salaki, kabeh tanggung jawab salaki. Hidup awewe, biarkan dia malam ini mendapat kebahagiaan. Salaki ripuh rengse mulu dan diudag-udagnya. Dibejak luhurna handapna. Laju cak salaki cak urang ya. Hei Haji Budali, pan urang mah teu biasa masak nyambel nyayur segala nyangu. Cak agama kieu, mun lalaki rumasak teu bisa masak, teu bisa nyambel, teu bisa nyangu. Lalaki, salaki wajib salaki nyiar pembantu, jangan istri kita dijadikan seperti pembantu. Hidup ibu-ibu. Masya Allah. Petinggi maharna di awewenya. Salaki ringsak petinggi. Tenang. Tenang bae ka Amri, tenang. Mang Usman tenang. Pokona mah Haji Budoli ge sarua bae lalaki. Lalaki mah jagoan sok eleh ti heula. Kayak kadituna paeh, tenang bae sih. Awewe ieu capek. Bu. Assalamualaikum. Rasulullah mah teu nyapekeun ka ibuna. Dikandungna ge Nyi Siti Aminah patuangana rata be jiga nu teu ngandung. Laju begitu dilahirkan lagi sanes dina Palawangan. Di mana? Handapeun bujal, luhureun Palawangan, ayana palih kiri. Kaluar teh geus kasep. Geus make sifat halus, sifat mata kitu punten sifat mata. Atuh ngaranna ge ngomong ieu salah saeutik mah wajar we ya. Bu, obong-obong di memenangkeun tadi laju protes bae. Kos anggota dewan ya ibu-ibu kuari ya. Laju Rasulullah tos nganggo sifat mata. Laju Rasulullah dilahirkeun pusrana tos rapi. Rasulullah mah tos dikhitan. Rasulullah mah pas lahir pananganna dua ki terbuka melihat ke angkasa. Filosofnya dunia teh dilepaskeun. Urang mah kabeh kieu lahir kekereuweut. Ibu-ibu, Bu. Hei. Ibu ge kudu sadar kadang-kadang kan ibu ge sok ngagogo duit salaki teh kitu tah. Cak ibu-ibu atuh kurang napakah pan. Karena aya sebagian salaki nu kieu ya. Kapamajikan mah pelit. Aya minta duit ge pamajikanna ngomongna, "Euw, pan kamari kueng geus diber."
atuh dibere duit ku salaki kamari pakai jajan anak rengse. Tapi pamajikan minta duit teh ke salaki, cak salakina eueuh padahal mah duitna aya. Giliran pamajikan titah meuli rokok ku salaki di jalan keneh kombalina mana. Tapi ketika manehna dahar di restoran mahal nu ngalayan gareulis, Pak kembalinya ambil aja. Lamun hayang nyawa salaki nu pelit mun ngitung duit miring gitu tabuhnya. Tah doraka salaki mun nyanyiakeun pamajikan. Oh iya, sabalikna pamajikan ge teu meunang ibu ngagagah leuwih ti salaki. Mun salaki ngomong dengikeun, tunduk andap asor. Laju ibu ge teu meunang mentang-mentang ibu misalnya ye loba urusan lalu ngacaprak ka salaki sampai lepas kontrol sing hade. Karena boleh jadi perempuan dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, dia tahajud, dia maulid, dia Senin Kemis puasa, tapi sumutna teu bisa dijaga ka salakina. Silahkan anda ibadah sehebat apapun, pintu surga ditutup, neraka pintu nu bakal dibuka jeung eta awewe. Hidup lalaki bantai habis. Insyaallah moal urang dieu mah insyaallah kabeh awewena ka sorga. Jeung kieu teh pan Bu, awewe mah teu meunang ngalakonan sunah tanpa izin salaki. Contoh puasa Senin sunah, poe Kemis sunah. Ibu misalnya puasa isuk ya izin ka salaki. Papa, iya mama. Ini malam apa papa? Ini malam Senin mama. Begitu tiris malam ini papa. Iya mama, makanya papa pengen ngopi mama. Ini kopinya cainya cari termos mama. Termosnya nggak serada tiis jadi kurang asa kopinya. Papa, iya mama. Besok mama mau puasa ya? Oh, kenapa mesti bilang dulu? Papa mah seneng istri puasa. Mama dapat pahala kan papa juga kebagian. Alhamdulillah. Berarti poe Senin dek puasa. Ceng kasep. Ulah ganeng. Eta babagi bae tadi. Ceng, euy. Saha ngaranna? Tah nu kopiahna miring tah. Manehna mah tengen ieu. Ceng, hei. Jangan ngobrol ya. Ya. Cak pamancing lagi ya. Puasa sampai Senin. Diizinan. Begitu Senin pagi ya, cuaca lain. Mendung. Aya percik-percik gerimis itu. Neng, nenon kak. Budak kemana? Sekolah. Tak hujannya, gerimis. Itu tutupun tiris. Jendela rapatkeun tiris. Adik. Aya naon sih? Diuk di dia. Ya. Atuh pan keur puasa manehna nya. Eta caritana keur puasa poe Senin puasana. Barang ditarik ku salakina ka kamar. Nah naonan pan neng keur puasa. Nah. Kunci. Enan gitu. Kakak riet sirah kolesterol ieu duh nyetan gitu ka dieu tah nyetan ulah haram mun diteruskan ketika suami memerlukan ibu, haram diteruskan lamun salaki butuh kemudian ibu ngomong keur puasa kula mah embung ngalayanan eta puasa teh lain menang pahala menang dosa. Oh, sebab perempuan itu, istri itu wajib melayani suami pagi, sore, siang, dan malam secara online. Laju sifatan pamajikan mah kudu sifatan cengkeh, sifatan ceng mun itu ngaceng ieu beke. Ari kitu lamun cana nutup pintu surga ge nutup.
Ibu-ibu maca Quran hebat hebat, Quran luar biasa luar biasa. Tapi lamun keur tadarus salaki ngagrokeun wajib Quran tutup heula sampeurkeun salaki. Mun diteruskeun bae maca Quran ngabaikeun salaki lain menang ganjaran menang dosa. Paham bu? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cak salakina neng mohon ka dieu. Shadaqallahul azim. Tutup. Ulah kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Neng, naon? Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajaru yasjudan. Kadieu neng, teu kadeng meureun keur baca Quran. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla tatghaw fil mizan. Coba kakak yang ngopi, lempang bae jaga bleg cokor. Faqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Ai gulana di mana? Di Alfa lo badak gula tuh. Di Ganjar ta moal. Dosa tante. Dosa. Matak kudu bagus ka salaki. Ulah-ulah ibu hirup kene geus maot ge ibu mah katalian ku hukum lamun maot ya ibu maot salaki bo salaki mah eueuh idahan. Ibu mah aya idah. Mun salaki maot, ibu idahna idah wafat 4 bulan 10 poe. Lamun ibu nu maot, salaki mah teu aya idah. Misal ibu maot jam 8, setengah 9 salaki nikah deui tidak masalah. Endah wae. Endah temun gitu. Lamun salaki maot pamajikan aya idah wafat 4 bulan 10 poe. Selama 4 bulan 10 poe wajib ihdad, wajib ngusut, teu meunang dandan, tidak boleh bersolek, ulah waka make minyak seungit, bahkan ulah keluar tirompok heula mun teu aya hajat nu sangat penting selama 4 bulan 10. Ulah dangdan, ieu mah salaki keur hirup teu dangdan, giliran salaki ditahlilan medok. Bari nyokelan tisu ceurik bae. Cak anakna ibu geus ulah ceurik bae. Abah mah diceurik-ceurikan meul hirup deui. Sedih. Ah ibu sedih kunaon? Nu tahlil kolot kabeh. Ih, awewe. Matak diabaikan ku ari hukum-hukum kos kitu. Komo jelema-jelema liberal. Jelema-jelema anu teu nyekelan Islam. Jelema-jelema anu teu peduli ka agama. Matak aya kiai di lemur urang nuhun, aya guru ngaji di lemur urang nuhun, aya muludan nuhun. Mudah-mudahan urang kasorot kabehan ku cahaya na Kangjeng Nabi Muhammad. Panitia Masya Allah capek di paido pasti karena maido lebih gampang daripada ngising. Ibu-ibu tunduh kajen ieu keur meuli tiket kejeng mendapatkan syafaat. Anak aja kajen HSG kajen. Ngaran lagi budak itu nyobeas mahal cengnya. Mahal beas ya ceng. Bebas be budak mah. Kajen budak kieu ajak kena muludan. Ibu-ibu. Bo. Kepan di ditu di akhirat ya di akhirat. Urang bakal ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim. Lalakona 3000 tahun. 1000 tahun nanjak, 1000 tahun rata, 1000 tahun turun. Letikna buk hiji belah 7, poekna leuwih tibatan peuting, seukeutna labatan pedang. Dihandapna seuneun neraka ngagebrah-gebrah nyamberan. Coba bayangkeun, lamun urang nu teu boga amal kos kieu, loba dosa kos kieu, tanpa syafaat Rasul hayang nyabrang, asana moal bisa nyabrang. Pan bakal kiamat. Kiamat hiji kiamat sugro nu maot sapopoe eta. Kadua kiamat kubro. Kiamat kubro ke dunia bakal diajurkeun. Ditiup sangkakala ku malaikat Israfil. Tiup. Puah.
Kagetnya lumayan nu tunduh ngajedag. Aduh. Teteh henteu naon teu? Mantok doang teh. Atuh komo kayak ngadenge tiupan malaikat Israfil ku kagetna buuk nu hideung jadi huis. Ku kagetna ibu nu hamil orok keluar teu karasa. Ku kagetna anak keur disusuan lepas teu kanyahoan. Kek manakala ditiup sakakala ku malaikat Israfil alaihi jelema lalumpatan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Anak temikiran kolot kiamat mah, anak temikiran kolot temikiran anak, sahabat babaturan di grup WA geus moal mikiran lalumpatan kabeh. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih, kabeh ge mikiran awak salamet ta moal ieu moal asana lamun tanpa syafaat Rasul. Sehingga hadirin Nabi Adam dina poe kiamat di padang mahsyar, ya Rabbi cak manehna la as'alukal yauma nafsi bal as'alukal yauma hawa. Punten, ya Rabbi la as'alukal yauma hawa bal as'alukal yauma nafsi. Ya Allah, kula mah teu mikiran awak kula, teu mikiran nyisiti hawa cak Nabi Adam, tapi kaulah mikiran diri kaulah salamet tamual. Nabi Adam. Nabi Isa, ya Rabbi la as'alukal yauma walidati Maryam. Hari ini saya tidak bertanya kepada engkau tentang ibu saya Maryam, bal as'aluka nafsi, balikantah kaulah nanyakeun diri kaulah salamet tamual. Cak Nabi Musa, ya Rabbi la as'aluka akhi Harun, saya tidak bertanya hari ini kepada engkau tentang Harun saudaraku ya Allah, bal as'alukal nafsi, aku bertanya bal as'aluka nafsi, aku bertanya tentang diriku selamat atau tidak. Nabi mikiran awakna, tapi Rasulullah, ya Rabbi la as'alukal yauma nafsi bal as'alukal yauma ummati. Ya Allah, cak Nabi Muhammad, poe ieu kaula mah teu nanya diri kaula neuk dikanarakakeun hop, neuk dikasurakakeun mangga, tapi yang saya tanyakan hari ini bal as'alukal yauma ummati, umat kaula kumaha ya Allah, salamet tante umat kaula. Urang nu ditanyakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad geus karak mulu dan beak duit, karak mulu dan beak waktu atuh jan sakumaha dibandingkeun jeung ke di akhirat pitulung ti Kangjeng Nabi. Ngade teh kita kula makarunya bae kabaraya. Itu tuh nu pulang bisi kas ngait. Awewe mah lamun keur ngaji kieu kaluar komo tiluan eta neukeuih pasti biasana. Geus kanyahoan gula mah Bu. Ieu laju hebat nawe mah kiihna sakamar mandi sok tiluan bisaan eta. Urang mah tilok lalaki. Awewe mah zaman, heuy geuraan aing hang kiih asup bae jasa rua cenah kitu. Barang asup tiluna, sia mah kenceng amat cenah kitu. Pokona mah nu muludan insyaallah salamet. Begadangna sampai tunduh palototkeun matana engke bakal datang tuan kiamat. Kaget deui bae. Engke mah bakal datang kiamat moal didarkeun deui kula. Engke mah bakal datang urang teh teu mikiran anak, teu mikiran salaki teu mikiran pamajikan, tapi mikiran awak sorangan. Maka kuari persiapkan bekal urang supaya urang ke ngajembat di Siratal Mustaqim, lulus mulus datang ke pelataran sorga lain pelataran neraka. Amin Bu, amin Bu. Ya Rabbal sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain wal fariqaini min arbi wa min ajami nabiyuna al-amirunahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami sallallahu ala tengenaheun eueuh nu akur laguna ieu lamun dijieun kaset ibu tadi dijieun kaset dijual moal laku hiji-hiji aja ya Allah muji ka Kangjeng Nabi tah urang bisa Bu aya dina barjanji tah ngaranna qasidah burda Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain sallu alaihi jadi malain Quran sallu ngalidenya Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain والفريقين من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بلغ مقام واغفر سعى الكرم مولاي صل أبدا على حبيب كلهم أمن تذكر جيران بذي السلام مزدت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل ya Allah ya dilur kula karari amat ya Allah huwal habib huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqta'ami maulaya sal Allah deh baik harurup keneh tante ieu laju lamun muji kitu ka Kangjeng Rasul nyahon heuy urang di dieu pan jauhnya ka Madinah eta ka Mekah 9 jam tapi ku di dieu assalamu alayka zainal anbiya Rasul ngajawab bahkan lamun urang ari ikhlas mah panitiana ikhlas balener nu hadirna ikhlas balener laju donasina ikhlas balener bisa jadi Rasulullah dongkap ka tempat nu aya maulid Kangjeng Nabi Muhammad geus mudah-mudahan ti awal niat muludan dilempengkeun ke Allah laju danana nu datang dilempengkeun ke Allah urang kabehan dilempengkeun ke Allah sehingga muludan urang ditampi ku Kangjeng Rasul dibere panjang umur bisa maulid deui taun payun leuwih meriah tibatan wengi ayeuna amin ya Allah ya rabbal
Wengi ayeuna meriah tahun payun leuwih meriah. Ibu sing sarehat anakna paranjang umur jeung mudah-mudahan nu disampaikan ku Haji Fudali sing manfaat. Sakitu nu kapihatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.